wa maulana Allah anu ngelindungi nu nulungan nu utar atur ke urusan urang sadaya Allah Masya Allah karim urang menang untung urusan Allah urang menang rugi nang Allah urang keur mejehna saluyu nang Allah urang menang musibah nang Allah iki perkara keluar tina aturan Allah kullu syai'in biqadaillahi wa qadari sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah nu kaluar ti qada jeung qadar Allah puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kumaha ge narima urang kana keputusan Allah urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun be kudu kawin be kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah urang dagang ti mimiti lah sapila dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah urang ti tajong musibah nang Allah urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah ja urang inget ka dinya maka bagian nang Allah tah deres aing ngaji mah deres aya sadar aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain Sidna Husain boga anak ngaranna Ali wali Sidna Husain waliun min auliyaillah silsilah thariqah ka Sidna Husain mayoritas boga anak Ali hebat datang tamu ke Ali Sidna Ali assalamualaikum waalaikumsalam cekna calik aya naon cek ngomong Sunda iya cekna teh teu usul urusan dagang maksudna kula dagang cekna terus we teu pernah we ye aya leuwih na dina aya leuwih na ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung cerik Ali bin Husain cakira kok cari inghak-inghakan terus be cager deui barang cager deui ngomong deui Sayyid cakira teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cakira tani dia batur babaragus cakira tapi nu kula mah teu wudu be cakira aya ya ijang dahar mah gitu jeung dijual ala kadar saeutik mangan teh cara batur we cerik deui cerik deui bae cerik deui bae cager we ngomong deui ieu ceukna teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon 3 musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun itungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara 3 musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan kene leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat
tapi lolobana jelema nu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah cerik luar biasa, leungit onta cerik luar biasa, leungit dinar dirham cerik luar biasa, boro-boro eta dagang kerugi ge cerik luar biasa, jeung cerikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah dicerikan. Eta tamu kieu tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyencerikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceri Masya Allah leungit duit mending mung gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sih leungit motor beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki oh ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kula yang sia goblok apa tolol sih leungit motor beak ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang sa ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teh dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah kainget-ingeteunana terus bae malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ka kuari inget ras hate asana nyongkelit hate ai hudang merereng jagaan inget ka motor baheula keur meujeuhna resep ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-ingeteun keneh tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah tadi pirale cicing beta tamu bener kadua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus aya catatanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe isuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari ti jamolok ka wajen teh bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram tak ieu kamusibahan rezeki model kos kitu teu pernah ditafakuran dijadikeun iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget ka dinya
lamun halal jadi ganjaran, tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran, didahar bakal jadi laknat ti Gusti Allah. Musibah bade kos kitu kunaon tilok dipikir. Laporan anak ngan sakadar leungit ieu, leungit itu, kurang ieu, kurang itu. Aduh. Sugan teh didoakeun. Orang dicarekan. Lain carekan. Urusan anak ieu lain jang sia engke, yang tahun 2019. Jelema loba nu kos kitu. Tuh, tahun 2019. Di mana? Itu. Kuariti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba. Belah dituna kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh. Juru tulisna, saksina, pelakuna geus jelas kabeh. Eta teh neraka kabeh. Wari mayoritas teu bisa. Bang anu ternama bang anu keliling disebutna bang naon kana? Nyarahol kabeh tarolol goblok. Sia dasar pemain bang kabeh meureunna. Ya Allah, ya Rabbi. Kunaon lain dadehem tolol. Sia datang ka paeh bang keneh bae. Kita urusan rezeki musibah. Ketika orang make duit anu haram, nyokot lagi geus neraka, ngagolangkeun lagi ka neraka, hasil lagi kan jadi neraka. Ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae. Kablah dituna disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae, moal jadi sodako. Tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain. Aduh. Cak tamu teh aduh. Lain aduh. Aduh. Tuh. Moal kebal teh hirup teh. Padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak, dua patempatan jasok kata tamuan ke panti berbagai penjuru daerah, tilu dahareunana atuh. Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar. Cerik nyencerikan masyarakat. Asaras ingat cerik. Telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat, maksudna deuk galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan. Alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang, itu diseuseuh eta dipake, mun eta diseuseuh itu dipake. Geus disiap-siapkeun ge ti Baitul Mal nya mambung. Mereka hiji kadua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur. Tilu tempat-tempat makanan jeung minuman, opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun. Cek Sayyidina Umar teh kula teu salah milih gubernur. Feeling kaula, hati kecil kaula teh nyen gubernur model anjeun Salman. Bener anjeun gitu leres. Ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantek teh dek ngarobah kitu bae kumaha? Ya Amirul Mukminin, abdi dibere mandat alhamdulillah. Ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina. Adapun urusan pribadi abdi urusan abdi. Abdi boga baju ngan sakikieuna lain teu kabeuli, teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah, tapi abdi teu hayang hiji. Nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal, abdi ge siap, jangan bangun pribadi, jang pribadi abdi, tapi abdi henteu.
nomor katilu urusan dahareun jarak masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teh ngeunah bae cek sidah ubar bener oge teu naon hubunganna urang boga tempatna bagus dina emas tah tapi dibere kadinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe teu kumaha emas teh emas urang make batok tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam iya make santen semua amis ya Allah ya Rabbi Gusti diindogan setik wah dadat geunah jasa tempatna batok nu tadi emas tapi bubur geus 5 poe naon hubunganna dahareun jeung tempat temengan sakarang babanggaan doang aya ge Fudoli aduh nya nama boh lamun diondang teu 5 gelas teu jadi ceramahna kudu 5 ge nu pola dek ambo budak mun eueuh ceceklan teh jadi kudu ceceklan keur ieu bari bagi toba tuh sia mah dasar hasud tuh ala salala laon mane Salman cek Umar matak teu hayang hiji besi dianggap henteu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh ja Kangjeng Rasul teh pakaian anakku abdi ditiru model abdi kos kieu ye Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng cek Sida Umar kagagas cek cenah ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul coba ieu mana tan wakur jeung Kangjeng Rasul mana ye cenah ieu budaya leg-leg Gus ya budaya leg-leg Gus ya hayo kunaon teu nuturkeun sia nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah ulah neuleuh ka dieu sia mah mangkos kieu mah bangka waras ieu mah geus atuh minimal urang geus salat bae mah nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah ieu mah pan lain ai deuk salat make batik giliran ka pasar make jubah deui abeh pajar supi nya garoblok kabeh ge tarolol atuh ya Allah hari ini ngaji mah biasa bae dok salat make biasa bae meuli ka pasar udang-udang dipake Masya Allah bener iman edan leupas nomor kaduana urusan imah sapira imah ya Amiral Mukminin abdi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna jageuninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka jelas boga jaminan sorga tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng lantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga bener kos kitu mah nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng cek Sida Umar kagagas baheula urang baru katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teh kudu nyokot ti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan anu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunanan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa
cek Sirna Umar bener-bener kagak tasa gitu tamah abdi dek dilanjut jadi gubernur mangga sama urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik Sirna Umar jeung eta nu milu ge careurik kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju urusan imah meureun Salman anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun imah-imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae tuh nasihat ti waliullah maka rasa kaja jantung coba kiai nu kuat saudara marilah kita sama-sama membangun masjid ayeuna nyokot duit masjid tolong lain akan pun sia teu kumaha narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu kena ka para pemimpin cak Sirina Umar Malikan Aduda raja anu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak Imah Amirul Mukminin nyaleutik yang kata tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha cek tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya ka ieu san wani kasih Umar setan ge si unu sia juga wani negor teu aing mah boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah ka Sayyidina Umar Amirul Mukminin teu embung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan kitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing haruleung naon garwa lah ora sira jangkak sira mah orang-orang garwa-garwa nggak ulang baju peni naon garwa bikang siapa bikang jadi dicelongok mah istri hese dibawa ke Bandung teh terpaham tah kan sopan itu kan garwa nah coba orang naros yuk aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah aya naon permasalahanna cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin oh Abah Abdi cek Siti Hafsah mun kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana
kirang layak pergi di sekitar teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha minaheun teh kana hate ngomong kos kitu aduh asa dikipasan teh kan minaheun kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangunkeun katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina saregep we kitu teh insyaallah cek Kanjeng Nabi heueuh ya kaula teu letih teu lesu tegar luar biasa geus diberitakeun seperti eta. Kemudian dalam peperangan urang sakieu naon kitu optimalna eueuh nu ngeluh saurang-urang tapi diberitakeun seperti eta. Masyaallah. Kanjeng ngadenge berita tersebut kaget. Oh, budak pek teh seperti eta. Mantak jol malaikat Jibril mawa ayat Muhammad. Intusibka hasanatun lamun mah anjeun teh menang kangenahan kabagusan dalam peperangan teh seperti dalam peperangan teh dibantu ku malaikat aya pitulung Allah menang kemudian menang godimah tah munafik mah tasuhu ngarasa teunahan ngarasa sempit ngarasa tegenah teu senang setik-etik acan ngadenge berita Kangjeng menang ngadenge berita Kangjeng beserta para tentarana menang godimah munafik mah teu senang setik-etik acan kitu atuh ja musuh asli nama munafik teh musuh mantap urang ya tah lamun aya jelema ka urang kos kitu tah urang ketika menang cilaka mana seserian eta ge termasuk incuna incu munafik masyaallah wa in tusibka musibatu yaqulu qad aqadna amrana Muhammad lamun manjeun teh menang musibah nu sangat luar biasa eleh misalnya peperangan teh teu berhasil ngamenangkeun teh sehingga ghanimah yaqulu munafik mangomongna teh qadaqna amrona deuh kami teh kapan geus ngalep kana urusan kami ya geus mikir samemehna ge asak-asak kami geus mikir asak-asak nu mantak kami teu milu ge ka medan laga kami mah qadaqna amrona min qablu memeh perang memeh kajadian musibah teh kami geus nyaho perang teh bakal pieleheun kami geus nyaho ieu teh bakal aya kerugian di urang nu mantak kami mah henteu milu ngomong kitu naik teh wa hum farihun barungah kitu teh eta karakter munafik urang menang kangenahan nyana teu ngeunah jeung teu senang urang menang musibah oh nyana seserian eta munafik bisi urang boga batur kos kitu sing ade bahkan ieu mah lain batur deui pamajikan teh lamun anu nyandu mah kos kitu mun urang menang kasenangan jeung nu ngora teh tah nyana mah bendu tah lamun urang menang cilaka keur jeung nu ngora hadege oh mun kadenge misalna urang jeung nu ngora aju kebeneran motor anu maling teh kabeh itu dipaling jeung jelema-jelemana
Eta pamajikan teu beres sakos kitu. Oh, tapi di urang mah oh, nu bener. Garib kan, masya Allah, loba tuh orang gadengnya pas kadar itu, jeung dulur, teu hade mah jadi musuh, jeung pemajikan, teu saluyung mah jadi musuh. Anu ngeunah mah mun urang menang cilaka teh di jalan, nu kolot teh, masya Allah, kunaon motorna ya nu maling. Ya Allah, ya Rabbi, kakana mah teu naon, alhamdulillah, masya Allah, kula mah motor onam, sepeda motor, nu penting mah jelemana bae kula butuh kanyana. Kan gitu kan ada deureusah ngeunaheun kan itu cara kieu motorna anu maling nya da keur jeung nu gorengnya hadege kadenge aja sakucil hadege oh mani ngejelger kana hate hadege masyaallah bahasa urang mana teh si hadege jadi cilong bahasa kos gitu lemes tuh. Masya Allah ya dek urang ge boga non gitu ngaranna tatangga boga babaturan kudu nu sauyuna ngeunaheun perasa urang di lembur teh ketika urang ka masjid babarengan jeung manehanana ke ngobrol babarengan rencana yu urang zarah-zarah babarengan kayu urang ka kota babarengan nah eta kan ngeunah ketika urang sorangan juga beja ka manehanana bahwa urang keur ka Banten kabeneran motor nyenggol seti kacana peupeus nya hari wasus kacana masyaallah teman-teman teu naon teu ya Allah ya Rabbi Gusti mudah-mudahan disalametkeun babaturan kula nu sok babarengan ka masjid ka takan ngeunah kadengena ku urang lain ge siapa cilaka motorna mah teu naon ngan kacana doang peupeus hajuk atuh nanti kayang mah ketabrak gitu bae emang geunan sih sia gemes-gemes dah sudah si eta pan sia kadeuleuna sok ngara naon kitu ngara diuk bareng aya memeh ka masjid teh diuk bae atuh kitu ge rokok aing be akunyana oh urusanna bontot tolol tah bener cara kieu teh ya diuk bareng saya teu ngarokok henteu tah ya aing tuh kan ngeunaheun eta teu kudu ngomong gitu blek we langsung ngeunaheun kan minum ngarokok bareng ji cek teh mun bari ngopi mah ngeunaheun dah kopi kan ngeunaheun ke isuk benang 2 poe jeung nyana nu kitu lah kitu ieu kaluarkeun ulah tapi aing tuh sa tuh hayang kopi kan henteu kudu hayang susu kopi susu jeung tah kan geunaheun teh urang kos kitu sakalina poe katiluna eueuh nu ngarokok nu nyusu kabeh eta kan ngeunah sauyunan ngaranna masyaallah nikmat tadi lembur lamun geus kos kitu ngeunaheun bas ye aing ke Banten ye ke Banten siapa sih milu ai milu mah hayangan atuh nya kitu teh we nya kitu teh kumaha henteu lah aing mah ngadoakeun bae maksudna sih kunaon emang teu milu defisit sia ieu boga bahasa defisit dang ti mana aing mah ngadege ge baheula aja defisit mah ali harmoko teh tah oh negara defisit nya tah aing aya sisa-sisa baheula. Oh jadi saya ke defisit teh sugan boga saya tiba lah boro-boro boga kawarung ge candi bayar urut belanja entah emang ngadoakeun lagi bunga bae saya bisa ka ditu ye lain kitu asana aing usia mah teu haneuteun teh atuh jatuh dipaksakeun ge aing mah bisana awak diperet itu lain keluar duit getih ngilu bae milu ongkosna geus tanggung jawab aing maksudnya tanggung jawab teh kumaha ieu ayo milu bae pokona geus aing tanggung jawab geus pokona saya mah milu bae geus aing mah ai sia teh milu pan urang ka masjid bareng ngomong pada bareng pan ka Banten bareng urusanana milu gratis atuh gratis jeung ke iraha bae bogana bayar ngarana
berat diri aing keur ngabener awak ka Allah ya. Da aing gade ngomong siasa aing lain deui. Aing urut baheula keur ngorang-ngorang bari ditobatan. Geus aing mumpung loba patula patali jeung nanaon aing mah boga duit zarat teu boga duit geus aing di dieu bae hadiah puji awal mah nyahoun ieu. Pan aju pinter sia. Atuh emang wali mah ongkos saha ongkos jelema biasa penting urang hadiah di dieu tuh kadeng ku jana. Kadang nggak ditanya, pan sih hadiahnya di mana? Defisit bos. Kata gitu, milu, gratis. Nah, gitu nah. Tapi yang medok udah diharap. Siap gratis ongko diharap. Aing di tukang mabok, aing mah. Aing nggak rasa asal di tukang beng, mabok, tuh berang gitu. Kau mau naik mobil naon ya? Naik mobil naon sih? Naik mobil eta non gara elep teh bau aing mah biasa naik baby ben man baheula si aing ngomong sakumaha teu jelas aing arep atuh di Tagambung di tukang puyang aing gratis mah di tukang ten nawar keneh bu gratis masih nawar keneh bae hayu geus teu naon geus naon eta karakan geuna aing ka urang eta babaturan ya Allah ya Rabb sebenarnya mah lamun urang nyaritakeun ganjaran mah aya aturan urang cicing bae di imah tapi menang ganjaran gede ongkos jelema dek ngaji teu boga mobil aju urang di mobilan urang mah teu ngaji beuh ganjaranna sa mobil ka urang kabeh jelema dek ka Banten aju manehanana hayang ka Banten tapi teu boga duit dah yang dibiak eta lain lalagaan komo munggah haji mah ce lain hayang munggah haji atuh lain hayang geus ka impi-impikeun aju atuh nyaos sorangan kos kieu kaayaanana sadek lamun munggah haji naon sia ngomong Hei sia rek mung haji itu bener ya sok ulah sok ngabibitan nu hayang. Sia mah atuh sia hayang. Atuh lain hayang deui geus ngimpi-ngimpi aing. Geus moto gara-gara ditu gara daftar. Nu bener dulu. Atuh eta kan ditanya kitu ge kumaha nu nanyana kan. Lamun nu nanyana emang biasa sok mere, biasa sok ngaberangkatkeun ka denge. Kurang kan bunga, tapi lamun ditanya ku sia misalnya, saya yang gak bekah, ayo kita berangkat mama, ayo kita berangkat baik. Maksudnya, sia lempang, boblong. Ditanya ku sia, tapi saya kurang ke. Atau kita lempang ke Mekah onceng. Ayo kos ngomong kos lu bener horenganan. Atuh nganya nama bagir jasa nyana tah jeung peli gerdahar. Jelema liwat atuh dibere bae. Masyaallah, ku bagir-bagir ting tes. Keur dahar keur ngopi jelema liwat atuh dibere bae. Parah. Kabageranana datang ka dinya tah. Malah mah deres temen teu ngabibita mah. Hei, sia liwat, los liwat tah aing ngopi tah surudut. Zolimna deui tah mah. Ya Allah, ya tak makos barang bawa kado batur teu dibere. Mau kado, sareungit asa ieu kado, mohara jas. Nyana ge milutan. Aduh, bangunan ngeunah. Makana meuli, amoh. Kadanan ku mere eta makana meuli jelema mah. Kan jelema teu boga duit bade kitu kan emang teu kasuat. Boga duit deleukeun ku aing sia. Aing meuli kado satreuk dikahulusiakeun. Geus mulai teu beres. Geus. Aduh, tak eta nu batak hese neangan nu sauyunan teh. Tuh, ieu karakter munafik seperti kos kieu. Ya Allah. Batur anu menang cilaka nyana nu seserian ketika batur menang kesenangan nyana nu gering munafik. Dilanjut ku Gusti Allah qul
yusibana illa ma kataballahu lana. Bejakeun ku anjeun he Jibril. Gol. Bejakeun ku anjeun ka para munafikin cek malaikat ka Kangjeng Nabi. Ulah boga karakter model kos itu. Ketika mukminin menang musibahnya nanu emprak seserian. Hei, laisibana sama sekali tekena ka urang musibah illa bakataballahu lana. Kecuali geus aya catatan ti Gusti Allah ka urang sadayana. Wa maulana Allah anu ngelindungi, nu nulungan, nu utar atur ke urusan urang sadaya. Allah, masya Allah karim. Urang menang untung urusan Allah, urang menang rugi nang Allah, urang keur meujeuhna saluyu nang Allah, urang menang musibah nang Allah. Oh, ini perkara keluar tina aturan Allah. Kullu syai'in biqadaillahi wa qadari. Sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah. Nu kaluar ti qada jeung qadar Allah eueuh. Puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kumaha ge narima urang kana keputusan Allah. Urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun we kudu kawin we kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu. Urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah. Urang dagang ti mimiti lah sapilah dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah. Urang ti tajong musibah nang Allah. Urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah. Wow, kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh. Naon? Hiji jantung. Halo, aju naon deui? Paru-paru. Lah. Tereh tah mah pernapasan kan tah mah. Saya sok ngomong kitu. Heeh, maksudna pan urang teh bisa sehat teh napas. Ai paru-paru mah pan urusan napas. Aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh keneh teh mah napas. Jauh, tapi kan ai urusan asma mah teu paru-paru teh urusanana. Heuh, ya ai. Aju naon deui darah tinggi. Jeh. Tah mah panglima kabeh tah mah. Penyakit panglima tah mah. Aduh, ya ieu atas cek urang teh. Aing ngadenge kamari pengajian. Horenganan kabeh ge nang Allah. Emang sih nang Allah. Ya lagi ngomongna sangeukeun. Ayeuna mah nang Allah kabeh. Ngan kieu-kieu teuing jeung eta. Atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah. Jah urang inget ka dinya mah kabeh ge nang Allah. Tah. Deres aing ngaji mah deres. Deres aya sadar. Aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain. Sidna Husain boga anak ngaranna Ali. Boh, wali. Sidna Husain waliun min auliyaillah. Silsilah thariqah ka Sidna Husain mayoritas. Boga anak Ali. Hebat. Datang tamu ka Ali Sidna Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekna calik. Aya naon? Cek ngomong Sunda. Iya cek ada teh dek usul urusan dagang. Maksudna kula dagang cek terus we teu pernah we ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung. Cerik Ali bin Husain. Cek kok cerik. Inghak-inghakan.
terus cager deui barang cager deui ngomong deui Sayyid cekena teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cekena tani ge batur babaragus cekena tapi nu kula mah teu wudu we cekena aya ya ijang dahar mah kitu jeung dijual we ala kadar saeutik mah ngan teu cara batur we cerik deui cerik deui bae cerik deui bae cager we ngomong deui iya cekira teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon 3 musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara 3 musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan keneh leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat tapi lolobana jelema nu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah ceurik luar biasa leungit onta ceurik luar biasa leungit dinar dirham ceurik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge ceurik luar biasa jeung ceurikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah dicerikan eta tamu kieu oge cekena tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyeungceurikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceri Masya Allah leungit duit mending mun gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sia leungit motor beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kula yang sia goblok apa tolol sih leungit motor beak ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teu dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah kainget-ingeteunana terus bae
malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ka kuari inget ras hate asana nyongkelit hate ai hudang merereng jagan inget ka motor baheula keur meujeun resep ka dunya mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-inget keneh. Tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah tadi pirale cicing beta tamu bener kedua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus aya catatanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe ieu poe isuk dan selanjutnya datang ka maot ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari ti jamola kapek wajen teh bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram tak iya kamu sibahan rizki model kos itu teu pernah ditafakuran dijadikan iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran tak teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon teu dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu aduh sugan teh didoakeun orang dicarekan lain carekan urusanana ieu lain yang sia engke yang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu kuari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah ditunda kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulisna saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh mari mayoritas teu bisa bang anu ternama bang anu keliling disebutna bang naon kana nyarahok kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bang kabeh meureunana ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bang keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae kabelah ditulah disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain aduh cak tamu teh aduh lain aduh tuh moal kebal teh hirup teh make jeung asal bae kumaha carana ieu hayang kebeli motor teu bisa meuli motor teh kredit nah ieu kredit dua harga satu benda dua akad iya nu bahaya ge kredit khusus kredit halal kontan jeung kredit akur harga halal iya satu benda dua akad beda harga haram kuari naon atuh nu teu haram kuari
Hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji. Asup deui kaburu paes ya dikirahan ngeureunana ngridit sia. Jita Ali bin Husain musibah. Cek manehanana ieu teu pernah ditolelir musibah teh. Kunaon? Teu pernah diperhitungkeun. Masyaallah karim. Duit tuku sekarang itu. Ya Allah ya. Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah, kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna. Kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian, dua teu daek ngarobah tempat, tilu teu daek ngarobah dahar. Padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak, dua patempatan jasok katatamuan ka panti berbagai penjuru daerah, tilu dahareunana atuh. Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar. Cerik nyencerikan masyarakat. Asal ras ingat cerik. Telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat, maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan. Alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake, mun eta diseuseuh itu dipake, geus disiap-siapkeun nya ti Baitul Mal nya mambunge. Mereka hiji kadua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur, tilu tempat-tempat makanan jeung minuman, opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun. Cek Sayyidina Umar teh kula teh salah milih gubernur, feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman. Bener anjeun kitu leres. Ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantek teh daek ngarobah kitu bae kumaha? Kieu ya Amirul Mukminin, abdi dibere mandat alhamdulillah. Ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina. Adapun urusan pribadi abdi urusan abdi. Abdi boga baju ngan sakikieuna lain teu kabeuli, teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah, tapi abdi teu hayang hiji. Nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal, abdi ge siap jangan bangun pribadi, jang pribadi abdi, tapi abdi henteu. Nomor katilu urusan dahareun jarak masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat. Jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae. Ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae. Cek Sina Umar bener oge. Teu naon hubunganna. Urang boga tempatna bagus tina emas tah, tapi dibere ka dinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe nu kumaha? Emas teh emas. Urang make batok, tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam. Iya, make santen semua amis. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Diendogan setik. Wah. Edet geunah biasa. Tempatna batok. Nu tadi emas, tapi bubur geus 5 poe. Naon hubunganna dahareun jeung tempat? Tamangan sakarang babanggaan doang. Ge, aya ge Fudoli.
Aduhnya nama boh, lamun diondang teu 5 gelas terjadi ceramahna. Kudu 5 ge numpul dek. Ambo budak. Numpul dek. Mun eueuh cecekelan terjadi. Kudu cecekelan. Keur ieu kudu dibagi tobal. Tuh siapa? Dasar hasud. Tuh. Alasan laon maneh Salman cek Umar. Matak teu hayang. Hiji besi dianggap henteu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh ja Kangjeng Rasul teh pakaian anak ku abdi ditiru model abdi kos kieu ye Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeuneunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng. Cak Sidi Umar kagagas cak cenah. Ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul. Coba ieu mana tan wakur jeung Kangjeng Rasul. Mana? Ye cenah ieu mah budaya, leg-leg Gus ya budaya. Leg-leg Gus ya. Hayo kunaon teu nuturkeun sia nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah. Ulah neuleuh ka dieu. Si emang mengkos kieu mah bangka waras ieu mah. Geus atuh minimal urang geus salat-salat bae mah nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah. Ieu mah pan lain, ai deuk salat make batik. Giliran ka pasar make jubah. Deui. Abeh pajar supi. Ieu mah garoblok kabeh ge tarolol. Atuh ya Allah hari ini ngaji mah biasa bae. Oh, dek salat mah biasa bae. Meui ka pasar udang-udang dipake. Masya Allah. Bener ieu mah edan leupas. Nomor kaduana urusan imah sapira imah. Ya Amirul Mukminin Nabi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia. Ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna. Jageuninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka. Jelas boga jaminan sorga. Tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bade lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng lantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah-palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga badar kos kitu mah nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng. Cek Sidina Umar kagagas baheula urang bareng katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teh kudu nyokoti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan nu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa. Cek Sidina Umar bener-bener kagas tah sakitu tamah abdi deuk dilanjut jadi gubernur mangga tamah urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah. Abdi ngarti, abdi nerapkeun. Abdi teu ngarti, pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin. Masyaallah ceurik Sidina Umar jeung eta nu milu ge careurik kabeh. Ai kos kitu bae atuh lainnya na bae. Ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae. Urusan baju, urusan imah meureun Salman. Anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun imah-imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung. Coba kiai nu kuat saudara-saudara marilah kita sama-sama membangun masjid aya nyana nyokot duit masjid tolong lain akan pun sia
saha narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu kena ka para pemimpin cak Sayyidina Umar Malikan Aduda raja anu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua orek di samping eta teu layak Imam Amirul Mukminin nyaleutik jeung kata tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha ceuk tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya ka ieu san wani ka si Umar setan ge si ulu sia sugan wani negor teu aing mah boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah ka Sayyidina Umar Amirul Mukminin teu embung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan kitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sayyidina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing haruleung naon garwa lah ora sira jangkak sira mah ora weruh garwa ngauleung baju peni naon garwa bikang sia mah bikang Ye dicelongok mah istri hese dibawa ke Bandung teh teu paham tah kan sopan itu kan garwa nah coba orang naros yuk aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah aya naon permasalahanna cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin oh Abah Abdi cek Siti Hafsah mohon kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha minaheun teh kana hate ngomong kos kitu aduh asa dikipasan teh kan minaheun kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangunkeun katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina sargep we kitu teh insyaallah puyang ngadanya dan lain ngomong tersebut ayo orang apa teh ya nomor kahiji asana ngeunaheun kana jantung teh sebut perasaan
asal dibawa kos gitu beta orang Tangerang mah tuh aja bae sia-sia aing teu bisa diajak lemes teu bisa urang di dieu urang mun gapangi jeung urang Cilongok mah jeung urang Gelam teh di kamarana tuh kan bahasa di Gelam teh di kamarana nah gitu bahasa di kamarana kos gitu tapi lamun pondok di kamarana emang sia lain deui kan tah coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana tuh percaya siapa ini kurung kuno non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilongok ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti cik Siti Aisyah bener kira-kira ye nu bakal lapor sa anjeun batu Habsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah aduh kula mah teu kuat tileutik nyaho jasa ka karakter abah maksudna teu meunang salah saeutik nu teu akur jeung agama atuh geus abah mah mantap disebut lagi Al-Faruq mantap lamun imah urang diteudeunana tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq setan moal daekeun asli moal daekeun sieun bareng leup sok setan bareng leup penghuni Haji Pendi ini mah temen gua atuh setan dia setan leup penghuni ayeuna leuh itu sieun bareng leup penghuni yo pohara malah mah aing eleh guyangan ajak setan bisa ya pengangkatan setan dari manusia saja. Keterlaluan jasa setan. Nah, ayo guys urang bareng aja gitu aja. Ayo datang bareng. Aya naon cik Sina Umar teh? Wahai ummahatil mukminin. Abdi kenging laporan-laporan ti para penggede-penggede Madinah. Soal naon? hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae ieu tokoh-tokoh deuk mang meulikeun ci akur jeung maneh Salman kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan umah Amirul Mukminin nah kudu boga tempat anu layak bae tilu soal iya pertempatan percis amat kumaha cerik di sini Umar Aisyah Habsah anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup nyileuk kira duaan pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh pernah teu Kangjeng boga baju na bararagus henteu atuh lamun kaula ku sadumai jadi Amirul Mukminin aju pakaian bararagus atuh kumaha engke teh Kangjeng meureun ke di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana heueuh oge nya makana sapira baju hayang sakumaha sapira pakaian hayang nu kos kumaha gampang tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung nu sok dilakukeun ku Kangjeng akur henteu tah ieu nu dipake ka sieun nu mantep ketika aya di Indonesia aya seorang kiai jadi khotib make jubah disengserikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik disengserikeun penggede-penggede teh matak disengserikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh mah Arab-Araban ngadalil biasa kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah teh dilawan salah urusanana pan ieu mah urusan nafsu ngaleos tah kiai teh di Indonesia mah di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban
pajar hahabiban pajar kholipahan je ini kudu disesuaikan sumutna ye sia naon sia awas disesuaikan sok aya sok si sembarangan sia ngomong ke sorga hayang lain cenah jubah macam teh mah di Arab macam oh ieu ge naon karang-karangna di Jidah urang Yaman tukang mawaan barang make jubah atuh lah nu eta tolol si maneuleuna si eta tah inget kan ini budak korenganan di dieu mah kiai kabeh tukang-tukang mawaan tas kiai cenah pan urang Yaman mah pan mereka ieu kabeh budak di urang mah kos kitu teh cuma kiai cenah teh orang di dieu kiai kabeh atunya mah sasalaman lu eta teh ini cium tangan pahara ini eta aki-aki baca teu kadenge dongeng kos kitu ini ih masyaallah hajupan ngomongnya na kan horenganan di dieu mah maca Quran kabeh keur digawe ge maca Quran bae kabeh teu nyahoeun eta bahasa da tolol tadi nya atuh barang ditanya urang mana tatang aja pe dipaingan atuh sapira pondok nyaho naon nah ieu mah urusanna nuturkeun Kangjeng moal Syekh Nawawi nulis di Nariyat Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng tah wahai ummahatil mukminin wal mukminat Aisyah Hafsah maneh kan bareng jeung Kangjeng ngaladenan pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng henteu pernah henteu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah teu aya naon cenah isin cenah ka Gusti atuh Kangjeng bae isin atuh ngomong kaula ya cek Sayyidina Umar inna fil akhirati aqabatan sanyanyana di akhirat loba tajakan loba masalah loba beban tuh loba beban di akhirat teh tanya itu nah nu paling selamat adalah al-mukhifun jelema anu ngentengkeun beban di dunia ketika di dunia ngentengkeun sorangan lah sapira baju lah sapira imah lah sapira ke engke bae di surga tah di dunia na dielah-elah bae nah al-mukhifun ngaranna cek Sina Umar di akhiratna beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun imah menang meuli duitna ti mana kendaraan menang ti mana eta kan proses kos kitu kan angel kok mun pamajikanna opat mah nu ieu jadi tanya-tanya tah hade ge tanya cek malaikat diem lu aduh dagang karung ditanya ayo sabaraha jenis karung ayo coba nah kemudian cara dagangna kumaha modalna ti mana ka mana jeung kumaha di ka mana keun teh duit karung teh mangkaning neraka geus tiba asal ditanya bae di mana eta nang ti mana eta seuneu neraka nya geus kieu bae aduh sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung sanggeusna dihitung ngaju leuwih kon teu dibalikeun deui aduh geus katarima ju duitna eta nu digunakeun pake dahar pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka cak aja pending geus abdi bae teu ditanya maning digejeburkeun we gejeburkeun capek ulahum ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb dayalah inna fil akhirati aqabatan di akhirat bakal loba beban anu luar biasa nu pang salamatna al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia pancena ari bapa anjeun mah sugih etas Sina Abu Bakar Siddiq maneh maneuleut teh sugihna
sugih teh aku gitu ku Sayyidina Abu Bakar henteu kula teh nuturkeun Sayyidina Abu Bakar belah ditutur-tuturkeun Kanjeng sugih teh pamere Allah tapi teu pernah ngaku kasugihanana jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana ayo terus bahkan Kanjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar aya Bakar aya suguhan tamu mun nyana tamu kalaparan ketika dek balik Abu Bakar boga teh jang ongkos aya mun nyana mau bisa balik tah sugih teh mun kos kitu mah masalah tuh nyana teh perang sabaraha ribu onta tah sugih teh jang kos kitu tuh tinggal urang ge aing ge kos kitu teu percaya dulur hayang numpakan ge teu beunang na mobil teh sakalina numpakan dideleukeun kotor sendal waduh cak adina teh gobal deui naik mobil si eta emang kunaon kitu capek kotor saeutik bae ge beung rewang bae kan mobil teh kudu kumbah mobil teh kudu anu kumbah ge bekan kaduhung naik mobil eta sakalina aing naik kos kitu geus hayang aing mah mal deui aing naik mobil kos kitu lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak pan naik mobil teh geuna hendek liuk kumaha bae geuna hendek naon dadek naon jadi orang jadi raja kan geuna di mobil ieu mah lain pan asal ngitukeun ulah tukang teuing aing ge dia kahalangan sia pan teh jadi raja hah hendek ngaroko mobil ngaroko di mobil bau ya dek nyiduh bae sia mah nyiduh bae geus keluar ulah naik mobil ieu ambo sakalina utah tuh kan aduh cak nu boga mobil sia kaduh we ngajak sia sugan teh sia teu kampungan goblok beak mobil aing kautahan mobil mewah tinggal mobil mewah kautahan ada ditinggalkan bung tah ieu urang naik mobil teh supaya bebas itu mobil teh dunia jang sarana transportasi supaya urang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain asal naik mobil eta bae ngageter-geter ieu muka lawang mah lalauna ngagebrukeun budak mah mobil aing ajur buset ai selem kata teh guys aing mah naik mobil eta mendingan naik 08 bebas sakana dah emang meureun sakarakter jelema mah dah aya bebas naik truk karak bebas da tuh lain jelema barang tah mah tah ieu cek Sidina Umar di akhirat bakalna loba tanjakan jeung loba beban-beban kang salamet ta'al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia kula embung di akhirat kacoceng derajat kula masa teu bareng jeung Sayyidina Abu Bakar masa teu bareng jeung Kanjeng Nabi kajen teuing di dunia kula susah kadeleuna kula teu senang jeung teuing moal kebal di dunia mah Masya Allah cek anakna Siti Hafsah kaduhung urang bebeja ka bapak kos kitu cek kula ge nya nama kos kitu ge urang sakit ge kunyana teu ditampilin cek nu geus bapak nya nama pedang tilok disarangkaan kan nya nama tah ieu lah bahkan nambah deui Baitul mal lamun kurang ada harti Baitul mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beuteuh kula moal coba-coba diresian ku duit Baitul mal cek Sina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka hakna masing-masing kula moal kajen ku kumaha Sidina Umar sahabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai wah cek Sina Hafsah pun ngamuk ka dieu itu kan tadi ge kan ulah geus ngamuk da pan urang balik isin Pak
lamun kiai ngadahar duit pemerintah ngadahar duit sultan enggak suka kitu mah beres na ka kiayana teu aman nyekelan ilmu Allah nangis moal aman saya tiga-tiga can komo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna teu cek Siti Hadza ka proposal ge aya tambah meureun tambahna ti kiai ka gitu ngamuk bobat kalau mau diceritakeun mah mau diceritakeun nyanangan nyaritakeun tentang duit-duit Baitul Mal duit-duit aya seorang sahabat begitu datang ngaran Salim teh jujur dan luar biasa ketika datang seorang raja katingali ya sahabat mana Salim kan di Baitullah keur ngadoa bae boga kepentingan dunia kan mana nyanangan nyeleuk boga kepentingan ayo ka dieu kula beres jangan ngadoa terus ditungguan ku raja keluar cek begitu di mana yang ngadoa tadi boga kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk kula tungguan kula pakai aduh cek Salim teh kula hayang nurutan Sina Umar hayang nurutan Sina Abu Bakar hayang nurutan Kangjeng embung kasihan ieu duit ku duit haram mal kebal deui hirup cakeuna teh begitu datang tah butuh sabaraha duit tah nyana indit masyaallah kuari mah kieu cek yen ieu duit dikumpulkeun kabeh eta naon eta duit cek ti saya ti raja boh maneh mah untung cek nu sajen teh maneh mah untung diperhatikan ku raja datang ka dibere duit ceuriknya pan sia mah ceurik mangga duit ceurik dibere duit ceurik henteu kitu ke kieu bae tungguan ieu di dieu nya mun kula eueuh ka dieu deui meureunana ieu lain milik kula cokotnya serpet bae balik ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh tungguan barang balik teh balik deui ka dinya seseuria dibawa berarti halal cek ada ieu Salimna geus pugus Salim mah langsung balik ka imah ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah langsung aya nu ngudan Salim itu duit di atap hayu kusaha geus dicokot ku anu kon alhamdulillah aya maneh teu kurang nu mantak embung kunaon besi kaganggu kahusuan salat kula besi kaganggu derajat kula engke di akhirat teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah ji jaga tu kula ge kabagian saknya teh kitu teh ya kitu mah kula embung atuh deui sia bae ulah nurutan aing henteu mun ka di akhirat itu tuan ka surga kula ka surga ngan handap derajat mong aing mah dibawakeun we du dibikeun ka ditu teh hai sadu aya ieu bagian aya eta sia kunaon sih bisa jadi begitu mau aing mah Salim ge embungeun cek ieu teh lantaran ge di ka surga di surgana handap derajat ta komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka teh aya aing jatuh kami ge sarua cek ieu teh teh baheula makan kos kitu kuari mah lamun urang da embung duit pamarentah kadegeun nah mantep duit keneh sarua gitu gas apa mah namun narimaan duit kadiakan supaya saya aing jadi penampungan anak geus teu inget kana halal jeung haram kuari teh inget husu jeung teu husu da kumaha coba baheula teh kiai teh anti kasupan duit pamarentah ulah kiai mah ulah engke ilmu na teu manfaat henteu manfaat ulah sakali ulah kecuali gede Tapi tanggung sejuta baik itu masa miliar kan sanu mere enak kepotongan sia miliar rugi negara bangkrut bisa mah ulah lain darurat kan tenang geus bae anggap darurat tangkorak sia barudak kullaisibana bejakeun ku anjeun Muhammad sama sakali moalkeun ka urang kabehan teh kecuali musibah lain musibah aturan-aturanana nasib dek khairin dek sarin
ieu kabeh ge menang ti Gusti Allah. Allah teh huwa maulana anu ngalindungi urang nasiruna anu nulungan ka urang tur urusan urang geus Allah ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya izhar fi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa ma kataballahu lana tapi di dieu dijelaskeun diizharkeun wa Allah tu alaihi aya rahasia tabarruk istilzad tuluy ka dieuna aya fal yatawakkalul mu'minun tawakal teh tauhid urusan segala nu kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebab jelema mukmin mah fal yatawakkalul mu'minun mun kurang dibahas soal tawakal mah masih keneh panjang. Ieu mah musibah nu tadi jadikeun barometer tur dijadikeun itibar kade leungit dunya mah urang inget bae kunaon leungit umur teh. Dua tentang rezeki wayahna supaya jadi ganjaran ti bibinti berangkat dagangna jeung sagala rupana make aturan anu halal. Tilu urusan anu katilu ieu adalah urusan lempangna urang teh horeng menuju akhirat. Di ukuran teh keur nungguan ka akhirat, leumpang urang nungguan ka akhirat sedengkeun can kanyahoan apakah ka surga apakah ka neraka. Jadikeun barometer, jadikeun itibar, jadikeun pembacaan diri ucapan Nabi bin Husain.